Hujan lah ngaleur lah aing mah. Tanduran regi tanduran sawapan. Dumuknya hujan. Dan turun pula. Aku kagok udah nyai lah. Tah urang madang we heula ayeuna mah. Sok. Aya mana kumaha atuh dangdanan teh neng ieu. Ih, ari mah kumaha deui naon deui wae ah. Jatuh kosen lo sawajar we atuh nareka sawah. Yang disengsirikeun keuyeu pain meng. Tuh Neni teh hayang mangkat-mangkat ka luar negeri, aku mah juga si Markona tuh. Atuh ka Taiwan, ka Amerika. Aku Luar negeri keluar negeri naon atuh neng. Urang mah tong panasparan lah rek naon atuh mani kana di dieu we di sawah atuh rek naon atuh. udah bosen ati emak kudu ka sawah nu beblokotan we kudu kitu atuh. Iraha atuh rek ngagayana jiga batur. Kita mah karep teh maneh lah mamra kasebutna kolot kitu. Makean eta nu mewah da teu bisa mah teh nya karep teh eta mah. Ieu mending we ari gaya-gaya mah meureunan urang teh bisa dilirik ku Pak Lurah sugan mah. Ari kos kieu mah arek di mana ngalirikna bau kos kieu hirupna ge cuman dinu hawu jeung dinu hawu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Segeuning aya Neng, damang Neng. Mak. Aduh, Pak Lurah tos di mana lu? Ngilu-ngiluhan dia. Tas nempok kebon. Kitu gaduh kebon di dieu Pak Lurah. Itu nu digarap ku si Mang Umsir tepan eta nu bapak. Manawi teh tos digusur eta teh. Ieu Neng keur naon nganteran? Nya tah, Mak. Pengandaran kumaha atuh Pak Lurah di pasihan rantang kosong. Lain geus ngadengin can anu balik di luar negeri. Neng, babaturan Neng lain? Nya si Markona. Gaya anu Markona. Bapak ge ditah ka ditu ka rumahna. Tanya eta teh Bapak ya, eta teh kertas ketus gitu teh buan beut teh yang si Marconi, si Marconi, sate si Marcona. Oh, nya pikiranna maju alus. Kalau cenah ka luar negeri eta teh lah. Cekeun bae atuh mah dan meureun ngangkat derajat emak. Cuman ka luar negeri teh atuh udah kada mangge biaya meureun Bapak aja, Pak. Sponsorana mah gratis. Teu kudu sieun malah di tendenan di imah ge. Ngan ngade surat-surat ejen kudu anu bener, anu resmi. Ayo mon, buru mon. Siap tadi na tayo to. Kanang main bro. Look, lah. Mana yang ngomong ay? Mon. Tengok bedok dah. Ayo nulak naon dia. Dah motor ieu. Iya, nah. Kamu dupruk teh bantuan ngadorong. Dorong. Gandong bos naon. Hai. Ani Nang. Naon? Ani wae. Aku sangka diselesaikan nih. Motor. Ya, bapak mah dan ningali baheulana Neng nya. Da ina mah tingalina terus bersih. Wah, modis pokoknya moal ngerakeun lah lamun bapak dibawa rapat gitu ka ditu ka dieu. Tah mending asal bararosen lah geus mah nya imah rek balik wae. Oh, itu IC Neng. Kunaon, Mak? Assalamualaikum. Salam. Gitu budak teh kertas ketus wae Bapak lah. Keur boga kahayang dan bae lah. Keun, keur boga kahayang. Kolot mangayonan nyamanya ulah nepikeun ka naon jadi mantak gitu. Eta nyaros-nyaros ieu teh Bapak teh gaduh eta teh Pak dah isi Naon? gaduh artos teh gitu. Punya ayo bapak ka kebon abruk-abrukan mah mawa artos asok aneh wae. Ya gitu Teu aya lah. Beda ya Pak Receh ya? Receh. Iya, tadi kameramen aya. Ya, aduh alhamdulillahirabbil alamin sing ageung milikna kameramen ya. Gitu. Ya, Mak, pamit nya. Mohon Pak Lurah aduh hatur Leutik nuhun ya. ya. Mohon. Mak, assalamualaikum.
Dorong. Dorong. Dorong Chan. Lumayan. Ulang sana. Neklan. Tong nangkep. Talinya ke sawah itu motor aing kumaha rusak. Iya motor. Angkat modal angkat ke sana. Motor bantuan gila. Motor bantuan. Menon ke motor mana? Ngomongnya tong bari bintang atuh. Omongan jadi kieu kau naon heuh. Ke bintang jorok sia mah. Ayo bantuan. Kan Ayo angkat, angkat. Angkat, Saremon. Angkat.